Asa tariris teu puguh. Koda eta pan aduh. Lain ayeuna teh malam naon teh teh. Pan malam Senin di mana malam Senin aya jurig digil mau ti ditu na malam Senin. Nah, pan di dieu mah ning jalurna geus katelah mun jurig deui. Jadi aparat masyarakatnya ajakan lagi aksi mas Kamu masa diajakan mau oh, adika tah kitu ya mah. Biasana ge sok teh heula, nah ayeuna nyimpan deui. dorong atuh. Inteh Bima euy. Arek ngaji teh. Korea mah hawana teh boga. Ini sadia tuh peci, sarung jeung kokona arek berangkat. Terjadi ongkor rada tiris Balik ieu ngaji pas lewat ka dieu ieu. Nyata eta Kumaha tuh? mur era we laliwat kieu teh. Dan bingung alasanna kitu kumahanya. Kayak alasan namanya kermen naon kompetisi bola tadi teh. Oh nang juara hiji teh. Barudak ajarakan masak gitu. Coba pengajian. Keur pesta meureun nyaina teh. Bingung we ge RW liwat teh kumaha geura alasanna ieu teh. Teuing ge gampang lah kumaha nya. Carita yang penting budak orang juara hiji lah gitu nya. Alasan namu kumaha we sabisa-bisa urang lah. Budak moral urang keneh kan nya. Sapoe iyalah kayak isukan aya demi ngonan nya. Udah wayem. Sadia tuh sarung geus aya. Wah mah komo make cana ponok-ponok acan tuh. Eta geus di mana tuh eta anu kitu? Bete geus ieu di sawah murek. Kuyuhan teu tiris eta. Udah kumaha deui. Simbuligir gitu. Bete cita hayang ka dieu balik ti. Nabong kana malam Senin eta simbuligir gitu. Curiga ya. Asina wa ya. Curiga mah yakin ya. Pira aku diintip mangkanya. Kamar. Pokoknya mah orang tingali we engke malah. Komo tiris-tiris kieu mah geus pasti gawe eta teh. Pasti ya rada penting mah kada budak KS we ya mah. Jam 7:30. Waalaikumsalam tuh nya. Bener diomongkeun RW nya. Aduh hampura ya. Hampura ya. Kopi. Jong RT. Ya. Pamawana RT ya. Pamawana Entos hadiah pada ningonan tuh sarung aya peci aya pokok geus nganggo ieu arek hadiah arek ngaminguna ih nya Pak RT mah kieu arek berangkat ieu teh tiasa ngaji teh kunaon alasanna? Ya, pan tadi teh sore aya kompetisi bola. Oh nya. Budak teh lumayan alhamdulillah juara hiji. Ngajakan masak tadi teh. Jadi acara pulnya. Arek ngamingon rada kacegat itu. Rada kosong di masjid itu. Aduh hampura we. Ayeuna mah dia poho we. RT ada lompat ke sawah bieu teh. Urang jeung ngobor. Ongkor ada tiris itu Pak RW. Berarti ya almarhumah aluminium bisa aneh naon tah jadi naon? Jadi pupuk. PRW itu kopi-kopi atau PRW? Oh iya kopi mah ya itu. Kopi mah ya? Kopi aduh. Termos aya ieu disiapkeun. Emang rada tiisnya. PRW mohon. Hari kopi mah geus disiapkeun ieu teh bisi aya nu hayangeun ieu teh nya. Mohon. Pang tiris-tirisna naon? Seduhkeun lah kanggo PRW kopi. Oh, ngopi-ngopi atuh. Pang tiris-tirisna malam Jumat ini teh. Malam Senin enak. Malam.
tiris-tirisna malam Jumat di kuburan aya nu paeh anyar udah ngajuru memanggul es balok jam 1 peuting. Gitu wae anjing mah man. Malam ayeuna mah emang teh tiasa ka masjidnya. Ampunten we. Ampunten. Kalau mah emang kewajiban. Cuman pame aya halangan mah hendak kumaha nya. Lapor heula lapor ka PRT. Mohon. PRT teh pamawana. Mungkin men wayahna ulah Mohon. Punten nu paeun mah tekeng aya alasan deui. Insyaallah. PRT teh nya kanggo Pak RW. Oh nya sakupkeun. Aduh. Dinten ungi, mudah-mudahan wayahna ieu alasan deui. Ieu ge tos sadia tuh sarungna ge. Ieu ge peci tos sadia. Bade berangkat tadi teh. Coba kopi. Naon diangkat? Teu cios. Naon diangkat? Aya kopi mah aya ieu teh. Hawe aya nu diangkat. Alasan mah teu bumi pada ngaos. Padahal mah ieu teh aya nu dipujeng. Ayo ditambah dia. Carawik mah calik. Ya sok mangga kopi. Mohon Pak RW mohon. Waalaikumsalam. Aya deui. Pada jaga merenya ya. Aduh geuning eta nyeureun bedog gitu eta. Oh, eta nyeureun bedog bere ka mana eta? Buku ieu teh bade ieu angkat. Lain sok rada sarieun gitu abi mah ningali bedog-bedog gitu teh. Rek nyusul RT ieu ge nya. Nyusul RT ieu teh ya. Jadi RT pamawana ieu mah ya. Bade nyusul RT. Kade. Apaan? Jadi RT nu kasebutna ieu mah ya. Aduh. RT mah menipu hara make kolor jaga teh. Terus ngobornya. Oh nyata. Ngobor dieu teh. Ada masak langsungnya. Untuk gaduh ka tiris. Eta. Ieu kan hawana ge lain nya. Ada tiris kieu hawana terus hati-hati lah. Beli asup angin gitu. Ya, meureun supaya aman dibakar mah malamna naon ya teh? Malam Senin. Naon ini nama bak bubuk. Naon Pak RT? Bubuk roti. Nah, terus Ya bubuk kerupuk. nah jadi panggil Kerma bubuk ya. bubuk kecamatan Lamun dina tatayan, teh gaji, teh ceuri, teh muni. Teh kotor. Sawahnya nama gitu deh. Bagaimana nya itu sungai itu dah nya. Pamit rek pamit. Ngopi heula atuh teh ngopi. Atos jagi nya. Nya komo abi heula nya. Ieu bade ngeureuyeuh ya rada benten hawana ieu teh. Gini panaosan nyampurin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak RW. Mohon. Pak RW sok rada ieu. Nya eta. Insyaallah lah. Insyaallah. Lah. Balik pengajian mah moal ieu teu sieun saeutik oge. Lah. Pokona mah langsung diudang masing-masing. Balik lah. Nyar-nyar wae. Nyata ada. Nyar-nyar wae ieu teh sok lain Pak RW mah sok nyisieun. Nah. Lain kudu nama dong diharap kurang. Dika Cuma diharap. Aduh, ya Allah ya. dikaleles dia. Aduh. Capek Gusti. Aduh. Capek. Dingsenan wae sih. Bener aya Pak Iman, aya nu kaluar. Bodas pos pocong palebah awi eta palebah awi haur. Teangkeun. Bisina bohongan, lain ku naon bisina rek maling aing mah. Aduh. Palebah disayu palebah awi eta palebah awi urang cacag lah aya umur mah aya. Mau bro gini mah Ayo di satu pocong cenah. Oh cenah aya pocong cenah. Pocong aku.
Naonnya? Bunga puting pocong-pocongnya. Mau ngerti. Nih. Ini yang sienan sugannya. Teuing tah lamun ning sieunan mah. Tapi pira aku Ayo bejakeun di KRW. Ayo Naon gitu bejakeun. Ayo. Naon gitu bejakeun KRW. Gitu enak mah. Coba ayo. Naon. KRW teu aya naon teu aya. Teu aya. Iya, diperiksa ku si Uwa. Bio. Disakeun. Lain jeung sienan lain. Jigana nu nyisieunannya. Asli Biar dia acak-acak itu sareng si Uwa nya. Pocong jelas sama pocong lah. Emang di nyapan tempatnya apa baharinya Aya naon? Biar ada murding sih sebenarnya mah, tapi da teu aya gitu ya. aya di tempat aya di nyaman. Iya, jeung si Uwa. Masakan entos ngaosnya aya sekalian. Asa teu ngarti. Pira. Di kasieunan ku bedog sugannya. Ku bedog sieunan. Bogohan ka. Sieunun baik ngaji mah Bisa. Sienan biasa ada kudu balik ngaji mah. Bisa ada kumaha tuh Pak? Babacaan acan ya. Wingan baru ada kumahanya dah. Badengkeun wae atuh. Tapi beki wengi ya kumaha. Ngenong we Oh di nya atuh di gua anterkeun gandung. wawanya engkeun wa. Heeh lah. Oh. Hawatos pan ya nu wih ngaos wa. Angkeun anterkeun nya. Kumaha ge? Tarwe bade wih wae teh. Oh nya kan anterkeun nya. Wanya anterkeun wa nya. Balik ngaji gua teh yang dianterkeun. Sieun mah tak kumaha sieun. Sieun naon kara? Hayu lah dianterkeun ku urang lah. Eta da beda sieun ada kudu Sieun pocong tadi. Heeh, maksudnya da. Oh. Urang mah yang pemuka tali padahal mah itu. Ini teh.